Kang punten tumaros kumaha pami hukumna tuang dina piring. Nu mana eta piring teh tilas tuang umat non Islam. Nu sok nuang kana anjing sareng babi. Jawabanana upami eta wawadahan piring naon bae anu milik non muslim anu diasongkeun ka urang yakin secara 100% bahwa wadah eta mutan najis. Da urang katempo wadah eta urut make barang najis, urut wadah anjing tawa babi, mangka urang haram ngagunakeun eta wawadahan. Upami bade kudu disertu heula. Tapi lamun hanya sekedar kakarak dugaan bahwa eta wawadahan teh mutan najis, kakeunaan ku najis, hanya sekedar dugaan, henteu yakin dan henteu ningali, mangka eta mah hanya sekedar makruh, henteu sampai kana haram. Sakumaha keterangan dina kitab Majmu' Syarah Muhadzab juz kahiji halaman 317. Didinya aya ibarah. Qala ngucap sa al-musannifu musannif rahimahullahu taala. Wa yukrahu ngucap kana lapad wa yukrahu. Wa yukrahu dimakruhkeun naon istimalu awanil musyrikin. Ngagunakeun wawadahan milik orang-orang musyrik, orang-orang non-muslim. Wasiyabuhum jeung dimakruhkeun oge ngagunakeun pakaian milik musyrikin. Lima rawa Abu Sa'labah karena aya hadis riwayat Abu Sa'labah al-Khushani radhiyallahu anhu. Saur Abu Sa'labah qultu ngucap kuring, ya Rasulullah, inna sa'nyana kami eta bi ardi ahlil kitab, nuju aya di tanah palemburan kafir ahlil kitab. Wana kulu fi aniyatihim, kami makan dina wawadahan milik mereka, milik kafir ahlil kitab. Faqala baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ngem la taqulu fi aniyatihim, aranjeun ulah barang tuang dina wawadahan milik musyrikin. Tapi upami bade tuang ogenan, tuang dina wawadahan anu sanes, anu lain milik musyrikin. Illa illam tajidu anhabudan, kecuali aranjeun tidak menemukan wadah anu sejen, nu aya hanya wadah milik musyrikin. Fagsiluha bil ma'i, mangga sok tuang dina eta wawadahan milik musyrikin, ngan kade kumbah heula ku cai. Geus dikumbah ku cai mah summa kulu fiha, mangga tuang dina wawadahan eta milik musyrikin. Tina hadis ieu para ulama nahyina didinya ditujukeun kana hukum makruh. Tatkala wawadahan eta hanya sekedar kakarak dugaan bahwa wawadahan eta teh adalah mutan najis. Henteu secara yakin najisna kakarak dugaan, tah eta hukumna makruh cek para ulama. Wali annahum jeung karena sanyana musyrikin eta layajtanibuna, henteu ngajauhan ieu musyrikin an najasata kana barang najis. Fakuriha mangka dimakruhkeun ngagunakeun wawadahan milik orang-orang musyrikin, lidalika karena mereka tidak menjauhkan wawadahan mereka tina najis, malah digunakeun dina perkara najis. Ieu teh hukum makruh tatkala hanya kakarak sekedar dugaan. Tapi lamun geus yakin mah malah katompo ku urang wadah nu dibikeun ka urang teh urut wadah B2, urut wadah babi contona teh. Tah eta mah nya haram teu meunang. Kakarak hanya sekedar dugaan mah makruh. Salajengna dina kitab I'anatut Thalibin juz kahiji halaman 124 didinya aya ibarah qaidatun muhimmatun. Qaidah anu penting. Wahia ari ieu qaidah muhimmah annama asluhu at-thaharah. Sanyana perkara anu asalna suci. Ngolikeun wawadahan hukum asalna adalah suci. Wa ghalaba ala zanni tanajjusahu. Ngan ngalindih kana dugaan urang bahwa wawadahan eta teh najis, mutan najis. Cek dugaan urang eta wawadahan teh mutan najis. Ieu teh hanya kakarak sekedar dugaan, lain yakin. Cek dugaan bahwa wadah eta teh najis. Contona, li ghalabatin najasati fi mislihi. Karena geus lumrah, geus umum barang najis di eta tempat. Modekeun orang-orang musyrikin geus lumrah ngagunakeun wawadahan dipake wadah daging bagong atau daging anjing.
fihi qaulani eta tetep dina ieu mah aslu at-thaharah aya dua pendapat ma'rufani anu dikenal duanana bi qaulail asli wa zahir awil ghalib dengan pendapat asal jeung pendapat zahir atawa pendapat anu ghalib. Arjauhuma ari nu paling kuat tina ieu dua pendapat eta annahu sanyana ieu perkara eta tohirun hukumna suci. Wawadahan hukum asalna suci ngan ngalindih kana dugaan kuat urang bahwa wawadahan eta teh kakeunaan ku najis da galibna lumrahna di eta tempat orang-orang musyrikin ngagunakeun wawadahan sebagai wadah barang najis. Hanya kakarak sekedar dugaan henteu yakin. Cek pendapat anu kuat wawadahan eta adalah suci. Amalan bil asli karena ngamalkeun pendapat asal al mutayaqoni anu diyakinkeun. Li annahu adbatu minal ghalib karena asal lebih meyakinkan, lebih akurat tinimbang galib, tinimbang kebiasaan. Karak hanya sekedar dugaan kuat, komo hanya sekedar sangkaan, henteu matak ngajadikeun eta wawadahan jadi direken mutanajis. Cek pendapat anu langkung kuat. Mugi aya manfaatna wallahu a'lam bissawab.